minan naumi saking turu wa iradatis sholati lan ing dalam nalika ngarepaken salat wa qiraatil qur'ani lan maca al-Qur'an wal ilmi lan maca ilmu wa tasulu lan hasil as-sunnatu opo sunnah fihi ing dalam siwak bikulli tohirin kalawan saban-saban kang suci khoshinin kang kasab yuzilu kang ngilangkeun iya kulli tohirin sofrotal asnani ing kuning-kuning pirang-pirang huntu walau khirqatan lan sanajan iku jajarit wa afdaluhu lan utawi leuwih utamane siwak al aroku iku kayu arok al yabisu kang garing al mablulu kang den telesi bil mai kalawan banyu. Urang teruskeun deui pangajian urang ya setiap malam Sabtu. Kamari ngabahas kasunahan wudu. Kasunahan wudu. Ayeuna kumaha masalah siwak. Masalah nyusur. Nah, eta hukumna kasunahan wudu apa lain? Wa amma siwaku falaisa minas sunanil khossati bil wudu. Adapun ari masalah siwak, masalah nyusur, falaisa minas sunanil khossah, maka eta mah lain kasunahan anu tangtu dina wudu, lain. Bal huwa sunnatun fi kulli halin, akan tetapi ieu nyusur teh kasunahan dina setiap tingkah. Nah jadi nyusur teh lain dina wudu bae disunahkeun, dina setiap tingkah ge disunahkeun nyusur. Rek dalam keadaan suci atau hadas sunah nyusur, dalam keadaan junub sunah nyusur, kerhead sunah nyusur, sunah baik. Dina setiap waktu rek beting, rek berang, rek sore, rek isuk sunah nyusur. Bahkan rek dagang susur gitu naon. Dagang susur. Bahasa orang mah sikat gigi. Sikat gigi. Ieu sunah ieu. Sunah. Tadi dina setiap tingkah disunahkeun nyusur, lain dina wudu bae. Kumaha lamun misalkeun keur palebah puasa, illa fi shaumi, kecuali nalika keur puasa, fayukrahu minaz zawal, maka dimakruhkeunlah nyusur dimulai dohor ilal gurub sampaikan ka maghrib. Jadi lamun urang keur puasa dimulai dohor sampai maghrib eta makruh sikat gigi, makruh. Kajenteun teu make odol, kok mau make odol mah aju ka teureui rasa odolna atuh batal dah otak nyade. Berarti menang isuk-isuk sikat gigi, menang tuh sunah. Isuk keneh mah encan kaasup makruh, teu batal teu makruh. Isuk keneh jam 8 sikat gigi atau nyusur taetan teu makruh, asal ulah pake odol. Lamun make odol kan sok kadang-kadang rasa odol teh kateureui, taeta ngabatalkeun kana puasa. Gitu. Taeta ge makruh nyusur ti mulai dohor sampai ka maghrib lamun urang keur peutingna sahur.
Kumaha lamun misalkan urang ti peuting teh henteu sahur henteu barang dahar cuma nginum doang jatuh boga kadaharan jeung sahur teu sahur ti peuting keneh geus teu barang dahar ta eta mah makruh dimulai isuk nyampekeun ka magrib nyusur makruh dipikah hewa sebab naon sebab anu puasa teh hababna eta bau hababna bau hababna teh bau jasa cek Mang Oji mah bau jasa tapi nak munggu Allah mah eta bauna sungut jalma nu keur puasa teh seungit jasa seungitna teh alah batan minyak misik jadi seungit jasa seungit malaikat ge ngadareuketan ka jalma nu puasa mah seungit sungutna teh seungit jasa matak makruh lamun disusur kalau menyusur kan leungit seungitna bauna bau sungut teh wa yuta'akadu istihbabuhu wa yuta'akadu jeung dikukuhkeun sunnah muakad sunnahna sangat diparentah jasa ieu siwak ieu nyusur sunnahna diperkuat dikukuhkeun jadi diparentah jasa di mana ingdal wudu'i nalika ngalawudu tak jadi lamun nyusur nalika rek ngalawudu eta sunnah muakad sunnah anu sangat diparentah ku Kanjeng Nabi bab aya hadisna laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak lamun tah kula henteu nyapekeun henteu mayahkeun ka umat kula maka kula bakal marentah umat titah nyusur nah lamun teu ngahesekeun kadang-kadang kan kagok kadang-kadang sangheug tuh kadang-kadang urang mah nyusur teh memeh mandi tuh memeh mandi geus mandi mah tuh geus moal sikat gigi deui moal nyusur deui nah eta ieu sangat diperkuat sunnah muakad nalika ngalawudu nah kan tadi sunnah muakad ieu siwak teh nalika wudu aju iraha ieu nyusurna ieu nalika rek wudu teh wa malu fihi qoblal madmadah ari tempatna disunahkeunna nyusur nalika wudu teh qoblal madmadati samemeh kekemu tak jadi urang ngumbah dua efek-efek lah efek-efek leungeun dua telapak tangan dikumbah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim terus geus beres tah karak dirinya samemeh kekemu eta urang sunnah nyusur jadi ngumbah dua telapak tangan lah aju beres eta karak nyusur geus nyusur karak kekemu gitu eta disunahkeun nyusur nalika wudu teh samemeh kekemu wa yuta'akadu aidon ingda tagoyuril fammi jang dai sunah muakad nyusur teh ingda tagoyuril fammi nalika berubah cangkemna nalika bau cangkem wal intibahi nalika hudang hees nah disunahkeun tah hudang hees sikat gigi hudang hees nyusur huntu tah eta sunnah muakad disikat heula Mang Oji tuh sikat heula hudang hees ulah langsung main Mang Oji sikat heula wa iradati sholati jeung deui sunah muakad nyusur nalika rek salat rek migawe salat ieu sunah nyusur
sunah nyusur hiji ge nu baroga susur. Hese ieu nya ibadah mah susur hese meuli sakali garing atuh geus dipiceun tah ieu hese ieu ibadah ieu. Wa qiraatil Qur'ani jeung deui sunah nyusur ketika rek maca Qur'an. Ketika rek maca Qur'an ieu urang sunah nyusur heula. Nyusur tah digosok huntuna. Nah. Sunah digosok. Da ieu mah teu maca Qur'an atuh moal ngagosok-gosok berarti. Wal ilmi jeung disunahkeun deui nyusur nalika rek maca ilmu, rek ngaji amil bawa susurna. Oh, bawa susurna, susur kayu jeruk geus bawa. Susur lamak, susur tisu. Bawa sikat gigina. Bawa. Ka sakolahan bawa. Tuh, pas pelajaran agama teh kita maca surat cek ilham teh tar dulu Pak saya sikat gigi dulu. Sunah nyusur rek maca ilmu maca amil maca kitab nyusur pan urang mah lain ngarokok heula tah. Ya Allah jauh. Nah ieu nyusur teh kos kumaha nyusur apa nyosor nyusur ieu mah nyusur. Wa tahsulus sunnatu fihi jeung hasillah kasunahan dina masalah nyusur. Bikulli tahirin nyusurna make benda anu suci. Bari di samping suci khosyinin anu kasap. Kasap. Tuh kos model lamak. Yuzilu sofrotal asnani anu bisa ngilangkeun kana kukuning huntu. Jadi huntu teh ulah supaya koneng. Tah eta hasil nyusur teh make kos kitu. Kos model jajar itu. Kan biasanya orang mah sikat gigi kayu. Tah eta mah walau khirqatan sanajan model lamak. Tuh. Lamak. Sorban dibawa paranti nyusur atuh hasil baik kasunan nyusur. Kumaha lamun plastik atuh eta mah henteu kasap plastik mah moal bisa ngabersihan kana kukuning huntu. Kumaha lamun misalkan make leungeun tuh aing mah leungeun ge teh halus ieu mah tuh kasap leungeunna tah eta ge tetep teu sunah make leungeun tuh. Ulah pake leungeun mah ulah. Jadi nyusur mah make lamak, make kayu tah gitu nyusur mah ku benda anu suci anu kasap. Wafdaluhul arakul yabisu taril anu utama nama nyusur teh al araku nyaeta make kayu arok. Al yabisu anu baseuh anu garing. Al yabisu anu garing. Al mablulu bil mai tapi dibasahan ku cai. Kos model susur anu sok meuli teh urang tah eta tah bagus eta. Nyusurna make eta tuh anu geus garing ulah anu baseuh keneh anu geus garing. Nah geus garing ge tapi dibaseuhan ku cai. Nah meuli susurna meuli anu panjang tuh nu panjang bagi dua. Teu meunang susurna sajengkal teu meunang. Makruh lamun susur nyampekeun sajengkal eta makruh. Nyusur aju lamun nyakal susur teh tah bagusna kieu. Ieu tah ke jarina teh di dieu
jeung si cinggir teh jeung merek kekuatan kan didorong aja susur teh ulah sakit mah sajengkal orangnya kos sikat gigi eta makruh eta panjang teh sikat gigi pendek sikat gigi mah eta ketika nyendek nyusur kieu tah nah huntu belah katuhu heula belah katuhu geus beres belah kenca tah sanggeus belas kenca letah jeung luhur itu eta cara nyusur lah biasa gosok gigi kos gitu kan gosok gigi ke kanan lah tah terus ke kiri terus gosok gigi kaitana ka letahna di dieu digosok letahna da anu bangsa-bangsa hararese maca Quran nah eta geus lobakeun nyusur disikat letahna disikat supaya ulah loba belingan dina letah hararese ngucapkeun abatasa ge hese nah eta disikat lamun teu daek lancar bae ngomongna dirinso letahna nah eta lah nyusur loba jasa paedahna susur teh loba jasa susur teh diantarana nyieun sehat kana huntu nyieun kuat kana gugusi nyieun bagus kana suara eta nyusur letana disikat nyampekeun ongkek eta kala luar tah lendir teh nyusur bahkan ketika aya nu sakaratul maut eta disusuran maksudna supaya gampang kaluar ruhna jadi ketika sakaratul maut jah hirup geus eueuh harapan tapi paeh teu daekeun bae nah eta susuran mun teu daek paeh bae cekek nah eta susuran gampang kaluar ruh eta babul gusli wallahu a'lamu bissawab.